akan mempersiapkan dulu dramanya. Oh ini ada judulnya nih, dramanya Rama dan Sinta. Hah? Latihan lah bareng ngulang. Uyuhan lah segede orang mah. Penonton. Iya komedi na alo. Itu kok si jaketnya murah kurang teh. Ayo bang, pakai bau. Tuh ya aku mah. Kuna teh kumaha carana? Baik, kita akan menyaksikan penampilan drama bahasa Sunda dari kelas 12 AKL 1. Beri tepuk tangan dulu dong buat 12 AKL 1. Iya mangkon kan. Carita Ramayana ngeunaan sapasang kakasih nyaeta Raden Rama jeung Dewi Sinta. Di mana caritakeun ngeunaan kasatiaan jeung kaikhlasan cinta. Dina hiji poe di wewengkon leuweung Dandaka, Raden Rama jeung Dewi Sinta keur ngararasakeun carita asmara. Pemandangan meniwaasnya Kang. Muhun Sinta pemandangan di tim ayeuna meniwaas tur enah resep ningalina oge. Raden Rama jeung Dewi Sinta katembong geus pisan bari nempo pemandangan sabudeureuh leuweung
dan Daka. Tapi ngadadak Dewi Sinta keselila kuring nuan anjen akhirna ayeuna bisa panggil. Akang, Sinta sieun. Tampura saha anjen? Anjen teh nyaho saha kuring? Ieu teh Rahwana, raja nu gagah sakti. Anjen pasti ken arok, heuh. Gagabah, kuring Rama salaki Dewi Sinta, tong mengharap menangkan Dewi Sinta. Hayu buktikan, seru pantas menangkan Dewi Sinta. Prajurit, gelutan! perang di antara prajurit Rahwana jeung Rama teu bisa dihindari. Raden Rama setengah paeh ngalawan Rahwana katut para prajuritna. Hanjakal kusabab jumlahna rada jauh, Rama kawalahan tuluy eleh sarta kudu narima kanyeri digelutan ku prajurit Rahwana. Ngan sakitu kemampuan anjeun. Wah, munaksa teh mau adeke. Geus tong balesan. Prajurit, bawa Sinta. Kang, tulungan, Sinta alim dicendak ku Rahwana. Rahwana jeung nyulik Dewi Sinta sarta dibawa ke kerajaanna di Alengka. Teu leulat di harita datang Bahyut jeung Hanoman nu keur leuleumpangan ngurilingan leuweung. Mbah, lain itu teh Raden Rama. Nah, bisa ngaguler di tengah luwung. Sare sugan. Hayu atuh urang sampeurkeun. Bahyut jeung Hanoman nyaeta utusan Raden Rama anu kakoncara ku kasaktianana. Barang nampo Raden Rama ngagoler, buru-buru Bahyut jeung Hanoman nyampeurkeun. Raden, udang guat. Tong sare di tengah luwung. Mending di nu kasur. Monyet, batur geuring atuh anjeun siga kitu. Dasar teu guna. Yeh, monyet mapan kitu. Kuring kudu kumaha atuh. Ya geus awas, kuring rek ngubaran Raden Rama. Hah? Di mana Sinta? Duh Kaden, emangna Nyi Sinta aya di dieu? Aya kejadian naon Raden? Sinta dibawa ku Rahwana, Mbah terang ayeuna Rahwana aya di mana? Mbah terang di mana kerajaan Rahwana? Nyaeta kerajaan Alengka, tukangan gunung itu Raden. Kuring kudu gawat mapageun Dewi Sinta. Hanoman, hayu bantuan kuring. Hah? Kuring? Asal jauh saturuy. Siap, babarita mah rek jeung kebon-kebon oge. Saenggeus diubaran, Raden Rama jeung Hanoman tuluy ka kerajaan Alengka pikeun mapageun Sinta. Sementara di kerajaan Alengka, Rahwana keur ngurung Dewi Sinta. Kang, tulungan Sinta alim kawin jeung Rahwana. Tong sok ngimpi Sinta. Rama moal wani ka dieu, mending kawin jeung kuring. Eta lambe, akang pasti bakal ka dieu mapageun kuring. Tangkurak, di mana pemajikan kuring?
gening boga niat Rama sugante kawani Ngimpi si lain kuring bakal mabageun belahan cinta kuring. Akang, tulungan Sinta Akang. cuy sok wae lamun bisa mah Tong loba ngomong, Hanoman maju. prajurit maju. Ayeuna hayu lawan kuring. Akhirna alatan kekuatan Hanuman jeung Raden Rama bisa ngalehkeun Rahwana sarta mawa balik Dewi Sinta. Kakang. Sinta, depi Sinta teu kuna naon, teu aya lecet, teu aya nyeri, teu aya boha. Henteu Kakang, nuhunnya tos sumping mapageun Sinta. Naon sih nu henteu kangge Sinta?
Itu dia penampilan drama bahasa Sunda dari kelas 12 akuntansi 1. Beri tepuk tangan lagi buat kelas 12 akuntansi 1. Sangat memukau dan sangat luar biasa ya Faris dramanya. Mantap. Mantap. Selanjutnya ada apa nih Faris nanti? Penampilan juara vokal cover lagu Islami. Nah ya nanti akan ada penampilan cover lagu Islami dari Lifatul Qalbi dan Diti Adha. Lifatul Qalbi akan membawakan lagu Ya Maulana dan untuk Tia Adham Rahmatul lil Alamin. mau siapa dulu nih yang tampilnya? Menurut Faris? Tia Adham terlebih dahulu sih. Boleh. Untuk Aditya sudah ada di dekat panggung. Kalau belum silahkan merapat. Untuk Lifatul Qalbi juga silahkan merapat, boleh merapat ke panggung. Kawatnya dua. Yuk, gimana dok? Kameran Boleh sini merapat, merapat. Boleh jalan sini ke atas panggungnya. Iya kan datang. Yuk. Oh boleh mau pakai stand mic katanya. Kamera yuk. Mana? Iya yuk. Randa. Iya, nama saya. Saya. Oh, Dika. Dika. Gagal. Oh, ini iya. Suka nepo. Karena aku cinta sekali. Berarti dia ya tanda hak milik kan? Oke, kita akan menyaksikan penampilan cover lagu Islami Rahmatul lil Alamin Ditya Adha. Oh maaf, ada perubahan lagu yaitu Jauh Jati. Iya, baik. Silakan beri tepuk tangan dulu boleh. Ayo seru Untuk pengumuman juara mohon bersabar sebentar ya. Ini akan ada penampilan terakhir sebelum pengumuman hasil kejuaraan. Setelah ini akan ada satu lagi penampilan terakhir. Oh
لكن كيف جل